sisi leuweung hiruplah sakumpul sato anu somea sarta sakulit sareng. Maranehna nyaeta sakadang monyet, sakadang ucing, sakadang kalinci, sakadang beruang, sarta dua uya anu duduluran. Dina hiji dinten sabalikna ulin monyet sararencangan baturna ngaliwatan hiji kebon cau. Rencangan tinggal itah cauna agung-agung pisan pasti rasanya raos sakit. Iya, pokona teh ageng pisan. Abdi jangan hoyong. Pangkalna oge seur pisan. Punten abdi pagi ka imah lah. Maranehna telak pak pohon cawae. Nah antos pan dituang kangkeng manehna biasa orang ical oge. Dasar kucing abdi kedul tapi sesan arawatna. Iya abdi oge kedul geus wae. Kumaha lamun orang ngadekeun pasanggiri sahanu pertama panena nah eta nu menang. Kumaha kalah pasanggihan kan seru orang geus lami teu pasanggiri pan. Nuluykeun cau bakal diapain? Hoyong anjeunna da sadaya. Ya dibagi-bagi kanggo lah. Antos orang adakan pesta ditambih buah-buahan liana. Orang oge pan antos lami henteu pesta. Saya oge ide anjeun. Hayu urang pasanggiri. Anu ngiringan nyawae hungkul yeuh. Abdi kedul, mending abdi kudu wae. Abdi oge kedul, tangtos peryogi kesabaran dina melek tangkal cau. Abdi mana tiasa sabar kitu. Abdi hoyong dah. Nangging jigana hese. Maraneh duaan wae anu pasanggiri. Antos wanci pesta abdi. Sani anu sanes bantun tambahan buah. Ya enggeus, raka nyebut adi enjing urang mimiti melaknya. Enjing tuana punya serta kadua uya mimiti melak tangkal cau. Maranehna bersepakat yen monyet melak di palebah kiwa sarta uya melak di palebah katuhu. Monyet kalawan tanginas melak ti hiji tempat ka tempat liana. Berbanding tibalik kalawan uya anu lambat. Iya. Maneh lami keneh tinggal itah punya abdi geus selesai. Urang anyar melek palihna. Engse lombana ge pan saha anu ti payun panen. Iya sana saha anu tipayan. Rengse melak tangkalna. Heueuh, hapunten nya. Sumanget ngelakna. Oke. Dinten baget tos dinten. Saban dinten uya ngarawat tangkal cauna kalawan sae. Jabi nganyiram sarta masihan beak. Uya oge manyanyi supados tangkal cauna tumuruh kalawan sae. Babani tibalik kalawan monyet anu kawit asalan marawat tangkal cauna. Dek, ulah hilap anu dipali ditu oge disiram. Heeh Kak, rage oge ilah hilap. Nyanyiin tangkalna anu cepet temu. Iya, tumuwuh. Tumbulah tanggal pisangku. Ngan ningali tingkah uya sambil tidur di rumputan. Ningali perkawis eta uya hemeng. Manehna mikir naha munye pasantai sarta henteu ngurus tangkal cau bogana. Monyet, kumaha tanggal tanjen? Tanggal jauh abdi untuk kerbuahan. Loh, naha? Nah tiasa. Teu nyawa oge abdi teh. Ayo semangat, karena sabaraha saide. Ya geus, abdi hoyong pariksa deui saha turang tangkalna kerbuahan.
sasi bagetu sasi. Tangkal cau uya keur buahna ageng-ageng sanaos tangkal nu alit. Manehna bade ngondang rencanganna kanggo diajak pesta cau. Sarta tangkal-tangkal cau monyet tumuru agung pisan nangging henteu keur buah. Baturan, hayu enjing dongkap ke imah urang. Tangkal cau urang atau siap panen sarta buahna seueur pisan. Iya, bahana sawer. Oge anu ageng, rasana oge raos pisan. Abdi atos mecakan, nah sapenting. Monyet, anjing tacan panen. Tangkal kuring tacan kerbuan oge padahal tangkalna atos tumuh luhur. Wah, jantan uya anu kengginya. Wilenjeng uya. Lenjeng. Anjing nada ageng. Wah, abdi teu sabar ngasan cauna. Anjing abdi bantuin akalnya. Abdi bantuan agurnya, ya. Abdi bantuin semangka. Sampaina maranehanana di kebon cau, maranehanana mimiti ningali ka uya. Memilah tangkal mantan wae anu bade maranehana panen sarta sababaraha sawa cau anu bade maranehana panen. Urang petik eta wae yuk. Kita hoyong petik sabaraha? 5 tangkal. 3 tangkal wae. Oke. Raka sarta Aji Uya nyamperkan tangkal anu tos maranehana pilih sarta basiap kanggo manen cau maranehana. Urang petik teh kumaha? Kan urang teh teh sampe. Oh, Keda tulung saha ya? Abdi anyar sadar urang teh tiasa metikna. Tangkalna luhur teling kanggo urang. Pan urang pondok. Ka Uya ningali monyet nuju diuk di jabi imah. Manehna oge nyaruan monyet kanggor nada bantuan. Iya deh, emang. Tolong petik sauna kening. Abdi teu adek abdi teu nyampe. Hayang tangkal nu manten. Yang palabi dina oge. Dinya teras anu palih ditu oge. Tolongna monyet. Yang geus manehna antos di imah wae. Nanti abdi anterkeun ka imah maneh. Monyet mimiti metik cau kalawan tapi sanggeus metik monyet henteu ngabantu cau kasebat ka Uya. Nangging malih ngaleus sadaya cau dugi seueur dugi tangkal pamungkas. Sisisana sadaya rencangan Uya atos rese nyap kesesungguhan marenahana. Urang pacengan di hawan kapan? Iya, buahna taro di meja lur wae. Wah, geus dina rengsenya ayo urang ka kapungkur. Tungguin monyet heula. Anjeunna pan deui petik cau. Etapan leutan utani uang. Emang anjeunna can rengse metikna. Emang sabaraha turu yang dipetik? 1, 2, 3. Belum manawi sakedap deui. Tadi da abdi nyuruh anjeunna metik di 3 tangkal. Wanci atos langkung salila kirang langkung 15 menit. Uya rumaos aya anu hageng mati monyet henteu kunjung balik. Maranehana oge mangketkeun kanggo ningali kayan monyet. Sampaina maranehana ditu maranehana kaget ningali kulit cau abaca di manten-manten. Kulit cauna bakeuk cieu. Pasti aya anu neda. Cau orang ka. Siapa nu deda? Lainna monyet deui metik caur kanggo urang. Monyet, anjin teu manten. Monyet. Ajok kulit cau labu ti hiji tangkal. Uya oge gara kiru nyamperkeun tangkal kasebat. Maranehana kaget pisan ningali monyet nuju ngala cau di luhur tangkal eta. Nah, anjeun malin neda cau di luhur ditu. Kan tadi orang nyuruh anjeun kanggo metik cau teras dibawa ka imah. Mantan cau anu geus anjeun petik. Geus abdi ngeda sadayana. Hah? Nah kitu. Pan cau nah hoyong dituang bareng-bareng. Kumaha da anjeun? Abdi anu metik hatina cauna kanggo abdi lah. Lamun anjeun hoyong petik wae sorangan. Tapi tadi orang teda tulung sami anjeun.
Ya pokoknya abdi anu metik, artinya eta gaduh abdi, lamun anjeun hoyongnya petik sorangan atuh. Ini pan tangga orang, artinya cauna gaduh orang. Salah sorangan, nah teu tiasa manjat tangkal, padahal pan tangkalna pondok. Uya mimiti cerik hatena hanja galo ambek manehna kaliwat nenggel-nenggel tangkal cau eta di dugi sagema. Anjok tiba, bluk tangkal cau eta runtuh. Manya labu tatimpa tangkal cau sata tacepit henteu tiasa hudang. Anjeunna manggerap kalelebat. Sonten arangan monyet kadenga dugi ka ima Uya. Rancangan Uya oge geura giru nyamperkeun kebon cau anu tepatna payun ima Uya kasebat. Monyet, saha? Ra, naha anjing cerik. Aduh, iya hoyong ngangkat takalna. Susah pisan. Monyet jahat. Lama mentik cau kanggo urang. Anjeunna malin neda sadaya cauna. Iya, anjeunna ngomong lagi anjeunna anu metik cau nu jantos. Galuh anjeunna, padahal pan tangkal nu galuh urang. Emang anjing ngabisin sadaya cauna? Abdi iri, tangkal cau abdi teh henteu ke numbuh-numbuh. Lamun anjeun teu da sae-sae kura-kura tanggos, bade izinin anjeun ada cau maranehanana. Anjeun mung peryogi teu da sae-sae. Abdi lepat. Terus kumaha tuh? Abdi geus capek-capek. Melak cau sabda ieu. Ayeuna sadaya geus. Sep di neda monyet. Sumawonten. Abdi tacan dedat seuna. Abdi oge anyar raja hiji cau, padahal sabe pinten abdi teu nyieun tanggal cau tuh. Pura-pura abdi rumaos boga salah. Abdi janji bade ngareskeun kalepatan kuning sarta moal ngulangina deui. Kumaha anjeun bade ngalaraskeun kalepatan anjeun? Abdi kumaha lamun abdi melak deui tangkal cau anyar ti abdi ieu. Abdi janji bade marawannya deui saenggeus eta hasilna bade abdi kasih ka Uya-uya. Ya, marane sapu. Ya udah, janjinya. Iya, anjeun kedah janji teu bade nada sadayana deui. Iya, abdi janji. Ya sudah. Heeh, Kangeng. Babuteran, ayo urang lempang tangkai cauna. Lempen monyet ke lahan. Wah, ide anu megah. Iya, abdi gumbira monyet ngajirim kalepatan serta Uya-uya tiasa berbaik hati. Iya, abdi gumbira. Babatul sami marane sadaya. Uya sareng rencangan oge usaha mengangkat tangkal anu tumiba monyet. Cacak sakedik kahese nangging marenahna junun ngangkat tangkal kasebat. Sanggeus insiden eta monyet nanepati janjina. Marena oge balik ngabantu sae satan ngayangkeun pesta panen kaliwatan hidup piga salamina. Kan abdi anu metik, artina cauna kanggo abdi lah. Lamun anjeun hoyong petik wae sorangan. Tadi deui Kita moal mengulanginya deui. Kumaha anjeun bade ngalaraskeun kalepatan anjeun? Abdi kumaha lamun abdi melak deui tangkal cau anu anyar. Iya. Bawa buahna ditaruh di meja luhur wae. wah geus kelihatan. Lagi lu naik. Kayak gini nih.